drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Untung we nya yo anu kumpulan Bang Emok teh setorana lancar jadi pan Buna teh bisa ieu nongorana teh muka warung sebelah Buna menyong. Meskipun tadi Bu Haji direnteng Buna menyong. Ya, nangis sedih. Entahnya sih ya nyanyi kungkul. Si Buna semoga gening. Kira-kira ieu Buna tambahan menu naon nya? Beh barudak teh kitu rame anu datang ka Buna teh jarajan. Misetan kitu menyong. Menya, Imas, mulai tarik-tarik teh suratnya Buna jadi rawas. Mama tuh Buna apa? Suara Imas mah kieu jika soal horak. Menya. Ayah wae Imas, satu igrah jajan ieu Buna beh ngalarisan. Can anu mulai Buna teh. Naon wae teh Bunda meni. Bunda naon? Ya iya wa atuh Imas aya mie, aya makaroni seblak baseng aya di jero ku Buna cokot. Urek naon? Eta hungkulnya. Hari aya teh. Iko, aya teh. Menya, eta mah Imas, apaan Buna teh jalan ka pasar tadi iyo kumpulan Bang Emo. Oh gitu nya geus atuh Imas badak pesen ieu we. Naon? Spaghetti carbonara we eta we. Eta unggul Imas mah pesenannya. Menya. Ongko cina hayang pigo tapi Imas teh geuning kalah pesen spaghetti. Apa teh Bunda tadi pigo mah. Jadi Imas pesen eta spaghetti carbonara. Oh, kayaknya Buna poho eta Menya. Bunda ya teh ya. Naon Imas teh pesen naon ngaranna teh? Oh, lain Imasnya maksudnya teh. Dia dipesen ke seblakna jang dinu kawinan bisa teh? Ya bisa tuh Imas jadi ieu meronya jadi setan. Lain setan teh Bunda. Setan. Oh, eta Imas emang saya teh Imas udah kawinan bener itu. Ya Imas teh Bunda geus aduh ya. Si Bunda mah gitu. Menya, emang iraha ieu Imas kawin teh tahun ayeuna? Ya, teuing sih Bunda ya. Imas soalnya karek ngarah unggul kan. Menya, terbalik pisan Imas, anak Bunda teh ieu teh geus existed. Yang mana tuh Bunda ya lamun geus anggosnya ge kirimkan ka itu nya ka kontrakan Imas lain ka imah ieu nya umat tong adanya ka tuh kontrakan nya. Kan. Nya Imas, alhamdulillah ya Allah ya Bunda teh ngalarisan. Mana nya spaghetti nya? Di mana Imas? Si Bunda Imas mah geus itu geus jajan naon gitu. Geus moka eta warung si Bunda. Ya enggak atuh mah teh Imas jajan enggak lamun nutup si Bunda kumaha Imas jajan lah. Kumaha cenah aya mah si nyungcung teh. Ya ngana teh Imas apa ka Imas Bunda lah nya. Ya gue jeung kudu bebeja ka Imas. Si Imas meneh kitu ka jawaban tanya. Iya kan. Si Bapak eta jare ka dieu ya mah Bunda kudu nyumput. Si Danyu. Bentar Bunda. Har, ka mana eueuh teh si Bunda? Alah teh si Bapak juga geus asup da ka jero. Ikut Bunda kudu kumaha nya? Har, saha geuning. Balik deui kitu. Ini kita si Bapak aman meureun ieu mah nya. Mana itu katinggalnya ke Bunda kahalan ku kerupuk. Bunda. Manya, naon ieu Bapak ieu teh? Sing ieu jawaban dek pesen seblak dieu. Hayang dituang ke dieu. Tapi teman anda anyuknya ya Bunda teh can ngalarisan manya cara anu balik geus anyuk kumaha cenah. Nya moal atuh Bunda mau nganyuk coba mah. Emang katinggalnya kitu dina banget cepapan teh tukang nganyuk. Nah, ada calik di ditu nya. Ku Bunda dijangan sok calik ini tolak ka ditu ini. Tah kita Bunda. Mani sieun ngegel kitu nya cepapan manya. Dami ongker. Meni gandeng ih ketuan eta tadi kayaknya itu sekolah. Hehehe, maaf atuh Jasmine, apa Neng tehnya damai ongker. Naon sih meni gak jelas deh. Jasmine, kamu udah jajan kasih Bunda mau? Moal Nah. Nuju teras fatuangan Jasmine teh jadi moal Oh gitu, nyanggus atuh Neng mandek balik weh, bye. Ya meni bosen deh jajan wes sebelah. Dami ongker. Neng, geura jajan adi atuh ya Bunda geus muka. Sok adi we jajan. Ya Bunda nanti Neng jajan ya, soalnya ini mau ganti baju heula. Neng, ibu ara geus pulang acan? Enggak tahu Neng mah. Oh, nya atuh. Ya udah Neng pulang dulu ya. Assalamualaikum. Dami ongke. Waalaikumsalam. Nelpon mana ieu nanyakeun Bu Erna? Ah, itu Bunda emang perlu
naik teleponnya si bunda. Oh gitu teh. Pasti si Bobo nak minjem duit. Minjem. Mana si bunda teh lila sebelah tanya. Kalau tuh pon ieu bunda keur nyiapkeun ieu pesanan si Ima sabarnya. Nya bunda nya. Coban, tungguan heula nya ieu bunda rek nganterkeun pesanan si Imas. Kadenya tungguan heula, tungguan ini kade. Aduh. Nya bunda sok di atas angkat coba pon ya. Lila anteun ya. Kalau nya pon ieu spaghetti si Imas kalau dianterin lah. Kalau nya. Nya bunda. Nah, si bunda terari beuh. Kok Ratna pengen banget ya seblak? Beli hari si bunda. Karunya ya si Imas tungguannya lah spaghetti carbonara. Ya. Bunda mau kemana ini? Iya neng Ratna bunda teh dengan nganterkeun spaghetti carbonara jeung si Imas tadi pesen. Kayak yang enak tuh. Ratna pengen juga dong. Nya antesan atuh di buminya iya bunda nganterkeun heula ka si Imas. Mangga. Ya bunda. Padahal mah itu buat Ratna. Terus yang Sol bikin lagi aja. Ada kamu ya? Cetakan tumpeng? Kasaha eta teh? Kajopon. Ya iyalah, masa kan kursi sih? BTW kamu di sini belanja juga, jajan juga. Nya atuh neng mah nya nongkrong unggul ya. Coba teh. Ya bisi we atuh kan aku ngelihatnya kamu teh kayak gak mampu gitu ya. Baunya juga bau-bau orang miskin. Meskipun miskin ya coba mah teu pernah ya ngajari hatekeun batur. Ya terus kenapa? Masalah? Coba mah teh jadi hate ya disebutkeun miskin kumaha teh ya. Hari faktanya gitu atau mau gimana lagi? Miskin? Ayo nah aja ngomong kita mana jalan mau minta pulang aja Boban. Awas itu Rikon. Ide, kenapa sih jelema teh? Awas mana teh Rikon kecopan. Ya tinggalikeun ya, cantik kan Ratna? Dasar miskin. Kok aing mah bicakeun ka Bu Erna sia maneh ngegoreng Bu Erna si pirang. Mananya buku matematika teh? Oh heuhnya buku neng di si Jasmine tadi diinjem. Coba lah. Meni lama pisan ini si bunda teh. Ratna udah kepanasan deh di sini. Demi ongker. Ongker. Ih, heti. Hei gandeng, hei. Naon sih riweuh tak korong susut. Dasar kurang ajar. Masa ini kadang Ratna disebut wae korong? Ih, emang ini kayak korong? Enggak lah. Mana panas lagi pindah. Meni riweuh pisannya atas si Bu Ratna. Assalamualaikum, Jasmine. Meni dik nyaon sih Neng ka dieu wae. Jasmine. Ya teu. Naon ih? Mana buku Neng? Buku naon dari kamu? Buku matematika, apa nu kamu diinjem tadi di sekolah? Oh, anu eta. Neng. Ica, nah kamu karek balik? Iya, Neng, soalnya tadi teh iya Ica teh nonton tentara anu keur latihan. Oh, pasti badan yang lelaki dia si Ica. Ya enggak atuh Jasmine, kan sekarang mah Icanya juga udah punya pacar. Nu bener eta teh Ca meni. Asa payu-payu teuing kamu Ca. Emang saha kabogo kamu nu anyar? Henteu baru sih ieu mah soalna Ica balikan deui jeung ieu Kang Badru. Ongko cenah capek lamun bobogoh jeung si Kang Badru tadi titah wae ngadorong roda. Tapi gini balikan deui. Ya kan Ica teh disuruh sama nenek Ica balikan deui. Soalna cenah lumayan aya ieu jatah bala-bala. Jeung kehu. Jadi kamu mah lain gara-gara si Kang Badru na ya teh Ca balikan teh. Tapi gara-gara bala-bala. Yes, that's right, Neng. Ica tobat kamu teh lain kadung kikituan wae. Hayu Neng ah. Tuing ayo. Guys, Ica miluan bae tong. No. Ya emang gitu Kak Ica teh. Padahal kan mun Ica dibawaan ke ku Ica dibere ieu bala-bala. Jeung goreng tempe. Meninggal banget si bunda kemana sih nganterinnya? Udah tau Ratna teh pengen spaghetti. Malah udah tinggal lama. Bete. Hei, kamu lihat si bunda gak? Hei. Enggak, Ica mah enggak lihat.
Kok lemes banget sih kamu jawabnya? Udah makan belum sih? Belum, Ica mah belum makan. Ya pulang dong kalau belum makan mah. Ngapain juga diem di sana? Ya kan dipanggil barusan. Oh iya ya. Ya udah tuh kamu pulang sana, mandi, terus makan ya. Mandi dulu, soalnya bau karbit. Yuk pulang. Iya Ibu. Ini Ratna dipanggil ibu. Emang Ratna teh ibu-ibu. Udah tahu kan Ratna mah? Cece. Mana ya Bu Erna teh? Diharap di tukang awal. Di kandang gitu. Sok ge gerata doang, Be. Nih marah rontok kieu. Bu Erna jadi jerongan domba ya majeng si Usep PNS. Kan mana si Usep teh nya sancan balik kuahet di kantor teh. Sok, yuk. Sok ya. Bu Erna, jujur geuning. Pon, naon ieu? Bu Erna, apa yang ya teh? Apal naon ieu teh, Pon? Meuni karek balik sekolah geus aya gosip. Naon? Si Ratna ya ngomongkan Bu Erna. Nah, aja ngomongkeun Bu Erna sagala eta teh. Ngomongkeun naon cenah? Kira cenah ngomong teh. Bu Erna mau ka eranya. Iya nagihan we hutang soal juga ka tagih teh. Kita ngomong teh Bu Erna. Terus naon deui eta teh, Pon? Terus cenah kieu Bu Erna gara-gara nagihan hutang ya. Bu Erna teh jadi teboga mudah cenah kitu ngomong kitu. Nah, teh balik pisan eta si Ratna goblok sungut teh dijaga. Di mana si Ratna ayeuna? Dia masih bunda tadi apa coba ninggalin. Oh, dia masih bunda, diontrok enak-enak Bu Erna ieu mah. Os, Cara kana Bu Erna teh syaratna teh. Antakna teh sok macam-macam ka cepopon. Aya teh nya ndog. Cuman aya urang neangan orang pok sautik. awas syaratna naon perkara jeung Bu Erna. Lama banget sih Bunda Ratna tungguin dari tadi nggak pulang-pulang. Emang di mana sih lu masih Imas teh? Aduh, sakit lagi. Ratna. Jeng, kenapa nih? Kok marah-marah? Naon eta mana yang maksudnya ngomongin Bu Erna? Ini kapan ini teh Ratna ngomongin Bu Erna? Gak pernah dah. Alah, emang Bu Erna tak apal? Naon eta maksudnya mana ngomong Bu Erna diazab tuh boga budak gara-gara nagihan hutang? Naon maksudnya? Siapa yang ngomong itu teh? Ratna mah gak pernah ngomong kayak gitu dah. Kata siapa? Matakna atuh Ratna. Lamun mau ditagih mana tuh tong boga hutang. Apa sih Bu Erna ini teh marah-marah sama Ratna? Mending gak jelas pisan kayak orang gila. Sok lah enak Ratna bayar hutang mana sesana 10.500.000 ayeuna kene. Sok enak kene sok. Enak kene bayar teh mun teh ku bayar dodet sok. Ku bayar dodet sok berapa bayar? Ini yang gege sama Ratna dibayar atau meniriwo pisan ini teh? Manya. Naon ieu teh ribut-ribut di mah Bunda. Ya Bunda si ublag yang ngomongkan Bu Erna cenah teh boga budak gara-gara nagih hutang. Di mana goblok pikiran sia Ratna? Apa sih Bu Erna? Sok siapa yang ngomong kayak gitu? Bilang sama Ratna siapa? Sok bilang. Emang Ratna yang bilang gitu? Enggak. Cek si Popon. Pantesan si cetakan tumpang ternyata. Pantes naon eta teh pantes gitu Bu Erna teh apal mana ngomongkan Bu Erna teh boga budak. Mikir sia. Bu Erna, tong ditakeun atuh eta dengan Bu Erna dengan Bunda tuh. Bu Erna stop. Maaf Bunda ya Bu Erna teh emosi atuh ngomong gitu. Ngomongkeun Bu Erna segala nyeri hati Bu Erna teh. Gini ya, Bu Erna dengerin Ratna. Naon? Ratna mah ya nggak pernah ngomongin Bu Erna. Ratna mah cuma curhat aja sama Bunda bahwa Ratna teh punya hutang sama Bu Erna. Ya kan Bunda? Bener Bu Erna, bener atas syaratnya bener. Terus si Popon, nah hati juga ngomong gitu eta Ratna. Dia nggak tahu atuh Bu Erna nguping bareng si Popon teh. Terus dibilangin ke Bu Erna dilebih-lebihin. Dan Ratna mah nggak pernah ngomong kayak gitu. Ya Bunda kan? Apa sih fitnah? Oh, jadi si Popon itu biang kerokna. Mana ya si Popon? Oh Bunda. Dasar Bu Erna sangeunana pisan eta nuduh ka Ratna. Padahal kan si Popon eta fitnah si Popon. Satu Bunda Ratna teh pengen spaghetti bikini nih. Tadi ngahulang di dinya. Manya, siap kalanya nih. Bunda teh bieu speechless kalanya. Iya nih, soalnya tadi Ica teh nonton dulu tentang Untung we nya ieu setoran Bang Emok. Anjok, jeung kudu bebejok euy. Aku lihat kamera lagi. Untung we nya ieu kumpulan Bang Emok teh salatorna. Torana lancar jadi pan jawab biasa hai. Cenah eta gara-gara lagi terus cenah eta gara-gara lagi hutangan dan saratorna lancar gitu. Saya, iya Bunda. Padahal mah itu buat ratnya aja ya. Si nyongcol bicecolan. Untung we nya ieu kumpulan Bang Emok teh satorna lancar. Kok lemes banget itu coba. Ya iya we sama so.
Menya, oh eta mah bunda. Saha? Menya, menya. Oh. Pantesan weh, si tumpakan cita. Pantesan weh, si tumpakan tumpakan. Hai guys, ini Ratna. Cantik banget ya Ratna, selamat bergaul.